nyeri cangkeng euy. Kudu dikopian heula ieu mah euy. Panci eueuh, duit teu boga. Gas beak. Liur. Goblok. Aduh, mah, rek beli panci teu boga duit. Urang kredit we kasih Budi. Biasa nama, baiknya geus aya di hareup. Iya. Hareup. Kamarana ieu batur, ieu areueuh kieu. Jarempling, bari jeung hujan deh. Iya. Aya kaos, aya anuk, aya enteuk. Anu raos nu ngagunuk hanapeun beuteung. Sok mangga ibu-ibu, bapak-bapak anu ponok 20. Tangan panjang. Maling. Mana batur tadi? Sadar yuk. Tasi geger. Laris. Terus dideng-deng kena teh Gusti. Laris. Tujuh naon ke? Keur karaokean RT. Karaokean. Ketinggalina keur naon dari RT? Oh, beberes. Bukan teh keur ngarupiah. Pedah we, kita tadi ngacapruk wae. Bye. Ngomong eta celana alus ge. Alus atuh teh da anyar. Anyar naon ge? Anyar nyeuseuk. Anyar meuli atuh RT. Oh, sugan teh anyar ngajait ti jemuran. Warga di dunia mah. Teh, lamun ente meuli kolor ti urangnya, calana ti urang, dijamin teh bakal awet kolor. Maknya awet kolot. Awet kolot, awet moral maksudna teh. Salah. Teh, kaleuwihan calana ieu, lamun diseuseuh bersih teh ieu mah. Bye. Terus ieu teh kaleuwihan nu kadua calana ieu nya moal karatan teh kalau kumaha ge. Heueuh da apaan sih gege? Teh terus ieu kaleuwihan nu katilu tina calana ieu nya kuateun 10 tahun teh ieu. Maknya ge. Iya. Heeh, digantungkeun we tong dipake-pake. Bye. Ge, sebenarnya urang mah teu butuh celana euy. Urang mah butuh panci. Goblok. Di dinya jualan panci teh. Kan ente butuh panci. Tuh, itu kan aya toko asin nya. Tanyakeun nya. Da urang teu ieu teu jualan panci nya. Wae di dinya. Rupa wae si RT mah. Sepuguh dagang calana. Dan nanyakeun panci. Itu ningali gitu. Nganas acak-acakan barang aing. Tai cak-cak tai meri ieu mah euy. Ngacak-ngacak henteu meuli. Aduh. Wayah kieu can ngalarisan jabaning cicilan panci ayeuna teh. Aduh, maha atuh nya ieu teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh bari ngalebetan. Oh, kumaha tuh ya teh nembe tacan ge ngalarisan. Mitos ka dieu enjing keneh atuh mang. Nuhun teh ku teh aya acara anu sanes mata dianyekeun ka dieu ka teh. Atuh wayahna we libur heula ayeuna mah atuh nya. Mang kumaha atuh? Goblok. Kumaha tuh teh?
Anu pasti namanya dengan lebetan wae teh atau sasasi. Mah tuh mangnya, anjing watunya tadi deui ku abi anjing di lunasan nih mangnya. Tamangnya. Ngono tuh, mangga teh nya. Mohon mangga mohon mangga. Punten nya mangnya. Waalaikumsalam. Kredit. Mangga kalau kata teteh, ojo emak-emak nomor yang bikin parabotan, mangga sumping wae ka dieu. Barang ready yuk. Mangga dipilih yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Dipilih. Adik kamu kenapa mencidok saja? Kan saya teh nawarin barang sama kamu. Kenapa diam saja? Sariawan ya? Sombong amat. Apa tuh? Dagu teh nanya. Ya lo sugan. Bye. Aduh, istirahat lah. Minum skin kesang. Sawayang can malayar ya. Lo bakene gini euy can malayar teh. Aya kana 20 orangan deui, jabar lolobana. Emak mah hungkul ieu mah. Aya mah ijot. Ma Minok, Ma Oo, Ma Ici, Ma Mina, Ma Oo, Ma Oda, Ma Cio, Ma Satmi, Ma Juria, Cu En, Cu Epon, Ujung Cumaah. Iya mah sok hal rese kana mayarna teh euy. Cuk dina sisiniran teh mah. Alain nyok kakali kalayar dina kanyere. Kana nganyuk bareuki ari mayar hararese. Sangu gigi keripoe mun ditagih isuk sore. Aduh urang ka disepi. Kebeneran aya si Budi. Lucu naon atuh, Bud? Jadi istirahat teh, minum sing kesam. Bari ka mana teh? Urang teh reka kamu. Urang teh keur butuh panci. Aya semen teu. Aya, loba semen mah teh. Di mana? Tuh di warteg. Kira-kira aya semen di warteg. Jadi ini anu teh kira-kira mah teh urang dagang kaji nanyakeun semen. Didinya mah hirup teh jika nu kurang teh. Urang teh kurang. Kurang naon? Kurang duit. Bener, Bud, urang teh keur butuh panci. Sabaraha hargana? Murah teh, 200.000. Mau nya 200.000 mahal-mahal teuing. Teu mahal harga sakitu mah teh. Da panci urang mah barang antik. Kelebihannya teh di antarana anti air, anti api, anti maling. Mun dicuci bersih. Bisa dipakai medok anjing. Tujuan bisa dipakai medok pamajikan anu keur ngawes teh bisa bebek. Jeung kelebihan anak panci urang anti penyok. Iya. Terage urang tes. Bim salabim abakadabra ulah hayang kawin lamun can bisa usaha. Anu sulap bukan sihir, anu lap osok mati ya. Tuh kan, penyok. Coba ningali, Bud. Bener panci didinya mah alus euy. Multifungsi. Cik keur urang wae lah. Diparageun baledog pamajikan keur ngawek-wek. Nuhun nya. Ulu jeung teh dimeke ku majikan. Bye.